Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kilampegan si pecut maut ngagro kaget. Bari nahan ka nyeri terus ngabangkieung munurah sababareng ka tukang. Tapi gancang kilampegan ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieung, daligdeug, raneg. Kilampegan sepecut maut ngeureunkeun sukuna saterusna mancukeun tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Kilampegan bari merhatikeun anu jilawan harita ngomong dina jero hatena. Edan. Haram jada. Kacepetan gerakan sinang bule bener-bener di luar dugaan. Aduh, aing jadi kabenangan ku panalajangna ieu. Nyata ilmu silat nu digunakeun ku sinang bule. Jelas ilmu silat tingkat tinggi ieu mah ieu. Tapi aing masih kena palsaran aing ya. Hasabilah aku kudu eweh jajaten ku sinang bule. Budak kamari sore. Pikeun ngungkulan kamampuan nu jilawan. Aing kudu langsung ngagunakeun jurus pamungkas mun kaya kieu mah ieu. Ningali nu jilawan tacan ngawangun pasangan. Pikeun nuruskeun tarungna harita nang bule nyeungseurikeun ka nu jilawan. Nya cek aing ge naon sia dawegan. Maneh montong waka Agus sagablek senjata pecut. Kawas kitu patut. Anu sorana kawas hitut. Kabuktian sia lecutan pecut teh eueuh anu bisa kena kana anggota badan aing anjir. Sakirana teu baguga gunakeun senjata mah meungeus. Montong aku kan jago kolot sagarupa anjir. Beldi gua aing sia julukan we kawasan huuh maneh mah si pecut maut sia dawegan. Hasok lain hulang-hulang sia lain hayang modaan aing maneh teh sia dawegan. Kilampegan si pecut maut harita nangtukeun sikapna. Pikeun ngagunakeun jurus pamungkas pecut mautna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Karep hayang ngungkulan kamampuan ijen pangartina nu jilawan. Bari ngawangun jurus pamungkasna harita kilampegan si pecut maut mureleng kanang bule bari nyarita. Si laing montong ngomong ka mana karep sanang bule. Goblok. Hayeuna ku dewek bakal dipastikeun sia. Si laing atawa dewek anu bakal rubuh kasolan jajaten teh sia. Sagedeung deui. Si laing bakal ngababatang jadi bugang sia. Ini haralipu kitu sia babacot teh. Hasok. Gancang buktikeun lain babacot wae sia Montong kalaka ngebangus we sama dawegan. Urang ajar modar senang bule. Heya! Junewat Jumong Kalayang Kilampegan si pecut maut majuna rajang ngagunakeun jurus pamungkasna pecut mautna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Lecutan senjata pecut nangarah kana sirah lawan.
Moga mun segenna kana sasaran bisa dipastikan sirah nang bule bakal bejad saharita. Orokaya nang bule harita anu ngagunakeun kekuatan puncak atawa ilmu pancar tunggal pungkasan. Harita kaya nang bule masih mancuh dina tangtunganana. Waktu panarajang lawan lecutan senjata pecut geus deukeut harita nang bule luncat ka luhur setengah badan. Suku kenca nang bule najong karena pigeulang leungeun katu lawan ngajarikeun senjata pecut kilampegan lepas tina seklanana. Kajeleng sat tegas disusul ku leungeun katu nang bule anu ngahantem kana dada lawan. Sat hiuk cebrot desa. Jadah urang ajar roboh aing sia. Kilampegan sepecut maut ngageronahan ka nyeri bari badanna ngajengkang leab ka tukang. Geus bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang, koleab, gelebut, kilampegan rubuh maning lemah. Nang bule mancukeun tangtunganana. Ningali kilampegan sepecut maut dirubuhkeun ku nang bule. Harita Nyai Karumbi si pedang iblis geus coba carita langsung mesan pedangna anu ngadaplok dina tonggongna saterusna majuna rajang. Kurang ajar sia. Tadah panajang aing nang bule. Heya. Sabatan pedang Nyai Karumbi ngarah kana beheung lawan. Tapi nang bule teu kapalengan jegerak hari tangan sakolepat ngajelat ka tukangan badan lawan. Shoot hiuk jelat pros. Nang bule geus aya di tukangan badan lawan. Gancang Nyai Karumbi sepedang iblis kabalikeun badanna ka tukang. Katingali nang bule mancuh dina tangtunganna bari nyarita. Pedang maneh teh guguri lapan seukeut Karumbi si kebi. Tapi ari itu bisa benang kana anggota badan lawan mah rek kumaha bisa disebut seukeut, bener teu? Julukan mah hebat maneh teh siap si kebi. Disebut nage si pedang iblis anjir. Tapi keur aing mah eueuh pedang iblisan anjir ku aing mah dipitreskeun sagede ku aing. Ya, sok. Dek dikumakeun teh pedang iblis teh di ladangan ku aing mah anjir. Teh kagunakeun senjata nu wae sia, hah? Nyai Karumbi pedang iblis. Ngawangun di pasangan neuteub seukeut kanang bule bantus nyarita. Maneh montong ngarasa geus unggul sareng bule. Tedah geus bisa ngarubuhkeun kilampegan sia, ngajar. Maneh kudu nyaho. Pedang nu digunakeun ku aing lain pedang samarangan deui sia. Tapi pedang anu ngandung kakuatan tuha kasakten. Sakumaha hebatna ilmu silat maneh, tetep moal mampu sareng bule. Ngalawanan jurus pedang jeung keampuan pedang aing sia. Ya mah si Karumbi, si kebi, si cerewet. Eta mah kakalek ceuk omongan manes ya kebi. Dina kanyataan mah cantang tuh kawas kitu anjir. Da aing teh lain tangkat sau. Disabet ku pedang cicing. Ya mah ye sangeunahna we si kebi ngomong teh. Da aing teh manusia diberi akal atuh anjir, aing teh jadi bebeunceut diberi kawani si anjir.
Aing mah jalema gablek kokot jeung cokor anu bisa digunakeun keur nalapung manes ya kebi. Maneh memang budak setan sedang bule. Ya setan-setan ge penting mangpaatkeun ke sasama hirup sia kebi. Urang teruskeun satarungna. Hasok dadah sia. Hayya. Jorela culung Nyai Harumbi si pedang iblis maju dina rajang. Kacepatan gerak jeung panarajang sembaran jeung sabatan pedangna jeung leuwih hebat batan tadi. Tapi nang boleh saukur ngagilerkeun atawa ngagular-gilerkeun badana jeung ngakiwar bari sakapeung ngagajeng luncat. Samaran jeung sabatan pedang lawan tanu bisa kena kana anggota badan lawan. Sabab kecepatan gerak nang boleh lebih cepat tibatan samaran jeung sabatan pedang lawan. Shoot hiu gerak pros, shoot hiu kiwar pros. 2 kali sabatan pedang lawan anu pilih genti tetap bisa disingkahan ku nang bule. Waktu nang bule ngalakukeun panarajang balasan mangrupa tajongan kana cangkeng lawan, gancang harita Nyai Harumbi si pedang iblis kagajang luncat ka tukang. Sat hiu kajuleng. Nyai Harumbi si pedang iblis mancukeun tangtunganana bari ngatur ing hapanapasna. Bari merhatikeun nuju lawan, Nyai Harumbi si pedang iblis ngomong dina jor hatena. Ilmu silat anu digunakeun ku Sinang Bule. Jelas ilmu silat tingkat tinggi kurang ajar teh. Kacepatan gerakanna lebih cepet. Tibatan sabetan pedang aing anu ngarah kana anggota badana. Mun tadi aing telat loncat ka tukang, tangtu bakal kabeunangan ku tajongan Sinang Bule. Geus sababaraha kali aing narajang masih tetep tecan anu keuna. Kana anggota badan lawan ningali kana kayaan seperti kieu mah aing kudu ngambat kakuatan tuah kasakten pedang aing. Nyai Harumbi si pedang iblis harita nangtukeun sikapna pikeun ngambat kakuatan tuah kasakten pedangna sabab geus sababaraha kali narajang sabetan pedangna tacan aya anu bisa keuna kana anggota badan lawan. Harita Nyai Harumbi si pedang iblis kabangun pasangan bari ngarapal mantra pangambat tuah kasakten pedangna dibarengan ku musurkeun kakuatan batina. Ningali nu jai lawan tacan maju narajang harta nang bule nyarita ngarelewean anu jai lawan. Rek neruskeun tarung teh maneh mah euy. Kalah ka ngajentul kawas patung kitu geuningan. Ieu si kebi. Si canewok. Biwir geger nyeman. Parupa maneh mah keur mapatkeun jampe naon maneh teh sah Harumbi. Sakina geus teu untuk paneruskeun tarung mah meungeus ngajedog atuh sarta maneh teh. Montong maksakeun maneh maka jeung hayang neruskeun tarung sagarupa sakebi. Nyai Harumbi si pedang iblis Teu ngaladenan caritana nang bule. harita bari musirkeun paneutepna ka nu jai lawan. Terus ngagerakeun leungeun katuhuna ngaleupaskeun cekelan kana pedangna. Kejadian aneh lumangsung harita pedang jadi bisa gerak sorangan. Anu saterusna ngabelasat maju nyurubu muru kana tangtungan badana nang bule. Sedengkeun nang bule masih kene tetep di tempatna. Waktu pedang lawan anu ngabelasat datang rek ngarah kana dadana, harita nang boleh ngalakukan gerakan anu hamo bisa dilakukan ku jago manawai oge. Sabab pedang anu ngablesat datang, harita dijepit ku dua dampal leungeun nang bule. Siul besar, subuk sarkep. Pedang jadi teu laju sabab dijepit ku dua dampal leungeun nang bule. Kakuatan tuah kasakten pedangna Nyai Harumbi
teu mampu ngimbangan kekuatan tenaga lapisan Nang Bule. Kawantu kayan diri Nang Bule dilapis ku kekuatan daya panangkal mustika tirta talaga warna anu mampu ngungkulan kekuatan tuah kasarten anu ngandung kekuatan gaib dina pedangna Nyai Harumbi si pedang iblis. Ningali pedangna dijepit kedua dampaleungeunna Nang Bule. Harita Nyai Harumbi si pedang iblis maju narajang. Kitu nate lantaran boga pamikiran panarajangna geus moal bisa disingkahan lawan sabab dua dampaleungeun Nang Bule keur ngajepit pedangna. Cirim Nyai Harumbi ngacoret maju narajang. Tapi meh bareng jeung ngacoretna cirim Nyai Harumbi anu maju narajang. Harita Nang Bule di luar dugaan lawan. Dua dampaleungeunna ngalepaskeun jepitan kana pedang lawan. Anu saterusna eta pedang jadi malik, saterusna ngablesat nyurumuk maju ka lebah Nyai Harumbi. Puguh we Nyai Harumbi jadi ngaranjug kaget nu lain di kieuna. Panarajangna jadi teu laju. Harita gancang newak gagang pedang anu tadi datang. Syudiuk blesat kap. Gagang pedang ditewak ku leungeun katuhuna Nyai Harumbi si pedang iblis. Bari ngajarijeg menur ka tukang. Mbah Balungan si Gobang Karoban anu ngabandungan kana lubang Sunatarung jadi kageteun oge. Ningali Nang Bule mampu ngimbangan kekuatan tuah kasarten pedangna Nyai Harumbi. Sedengkeun Nyai Harumbi baraya sakra baraya podga ieu. Nyai Harumbi si pedang iblis harita jadi terus ngarelet ka lebah Balungan si Gobang Karoban. Anu direlet ngartieun relet Nyai Harumbi mangrupa isarah sangkan dirina maju ngabantu sangkan bisa leuwih gancang ngabinasakeun nu jadi lawan. Mbah Balungan si Gobang Karoban harita ngajlerat nuru ka tempat tumangsungna tarung. Jorelacung Tumegedeg Mbah Balungan mancu dina tangtunganana dirigeun Nyai Harumbi si pedang iblis. Bari musirkeun panetepna ka Nang Bule harita Mbah Balungan si Gobang Karoban ngumbar caitanana. Kemampuan ilmu sila-silaing cukup lumayan Nang Bule. Tapi silaing kudu ngarti deuleu sia. Kangaranan dewek ayeuna milu maju ngabantu. Nganu harti si laing bakal ngayonan dua urang lawan sakaligus Nang Bule. Hartina si laing bakal dihurup kuduaan. Hartina si laing geus moal mampu ngimbangan ajen pangasi dewek jeung Nyai Harumbi sia. Nyai Harumbi si pedang iblis milu nyambungan caritaan ditujukeun ka Nang Bule. Samemeh maneh dibinasakeun ku aing duaan sia Nang Bule. Masih keneh aya kasempetan keur maneh Nang Bule. Mun hayang salamet gancang pasrahkeun bikeun catatan rahasia ilmu panugaran jati sampurna. Ku cara kitu maneh masih bisa diberi ampun sia Nang Bule. Sangeunahna ieu si wawalak maneh duaan mah ngabangus teh teu make otak anjir. Ieu mah begal we sugan mah. Kawasan huuh we mah duaan bakal begug modaran aing. Ceuk aing ge demi mempertahankeun hak milik aing dengekeun ku jejewir rabing teh sia. Geus teu sieun ku modar aing mah Harumbi Balungan. Mun aing sieun ku modar ti tadi ge ku aing geus dibikeun dipasrahkeun eta catatan rahasia teh anjir. Anu matak aing ngalawan oge lantaran geus teu sieun ku paeh keur aing mah. Mbah Balungan si Gobang Karoban boga pamikiran anu sarua jeung Nyai Harumbi si pedang iblis. Hayang sagancangna bisa ngabinasakeun anu jai lawan. Anu matak harita Mbah Balungan langsung mesat senjata gubangna.
Mbah Balungan jeung Nyai Harumbi pada ngawangun pasangan anak. Mbah Balungan neuteuf seukeut kana boleh bari nyarita. Si lain memang geus celebar ku nyawa sanang bule. Kalahkah tetep moal mikeun catatan wasiat ya. Kalahkah rek milih modal, kurang ajar sia. Tanah sia panajang aing. Jorelat jeung Mbah Balungan maju narajang dituturkeun ku jorelatna jeureum Nyai Harumbi milu marengan kana panarajangna Mbah Balungan. Mokaha panarajang dua urang lawan mangrupa sabetan senjata kubang jeung pedang lawan kawilang ngabayakeun pikeun nuju lawan. Mun seglai nang bole anu ditarajang mah bisa dipastikan bakal kawalahan. Tapi kayaan nang bule anu ngagunakeun kakuatan puncakna nyata ilmu panter tunggal pungkasan, lain baik kakuatan tenaga lapisan hebat, tapi kacepetan gerakna lebih cepat tibatan sameran jeung sabetan dua panajang lawan. Ciri nang bule jojorelatan di antara sabetan dua senjata lawan. Datang sabetan senjata kubang Mbah Balungan anu ngarah dada lawan. Disusul ku sabetan pedang Nyai Harumbi anu ngarah kana beuteung lawan. Nang boleh ngacorat pindah tempat, sabetan dua panarajang lawan taya nu keuna kana sasaran. Ningali jaka sinangling pindah tempat. Mbah Balungan jeung Nyai Harumbi pada ngagentak laluncatan nyusul tepus ku panajang susulan muru kaluji lawan anu geus pindah tempat. Nang bule anu merhatikeun kana tata gerak ilmu silat dua urang lawana. Harita geus bisa nebak tahapan ilmu silat Mbah Balungan, si Gobang Karoban leuwih punju tibatan ki lampegan si Pecut Maut jeung Nyai Harumbi si pedang iblis. Anu matak pikeun ngungkulan dua urang lawana. Nang bule boga pamikiran kudu ngarubukeun heula Nyai Harumbi anu kamampuan ilmu silatna aya di sandapeun Mbah Balungan. Datang sabetan senjata kubang disusul sabetan pedang. Nang bule ngacuelat di pindah tempat. Mbah Balungan si Gobang Karoban jeung Nyai Harumbi si pedang iblis jadi beuki tamah panasaran jeung beuki bedah amarahna. Sabab geus sababaraha kali maju narajang tapi sabetan gobang jeung pedang tacan aya anu mampu keuna kana anggota badan lawan. Sabab jirim nang bule jojorelatan lir upama kalangkang lingasna kerat. Kacepatan gerakanana teu bisa diimbangan ku dua urang lawanna. Kajadian saterusna waktu ningali kacepatan panarajang dua urang lawanna. Geus ngurangan atawa ngenoran, harita nang boleh nangtukeun sikapna pikeun leuwih ti heula ngarupukeun Nyai Harumbi si pedang iblis. Sanggeus nyingkahan panarajang sabetan senjata kubang Mbah Balungan. Harita nang boleh dina kacepetan gerak anu meh teu katuturkeun ku kasagetan panon Nyai Harumbi, harita nang boleh ngasupkeun dua kali panarajangna kana anggota badan lawan. Eta panarajang geus teu bisa disingkahan ku Nyai Harumbi. Jelas siuk cebruk setan. Nyai Harumbi sepedang iblis ngagero semua anu ngacerit nahan kan nyeri bari ngajengkang ngoleab ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Jengkang ngoleab kebut Nyai Harumbi si pedang iblis rubuh maring lemah. Lumangsungna kajadian teh kawilang cepet. Mbah Balungan si Gobang Karoban jadi kageteun. Sabab nang bule geus mampu ngarubuhkeun salah saurang lawana. Bari merhatikeun kelebahnya Harumbi anu can waka bisa ngoneal hudang. Harita Mbah Balungan
bari ngaret ka lebah nang bule terus ngomong dina jur hatena. Aduh, kemampuan ilmu silat sinang bule bener-bener hebat ieu mangka luka. Cacakan di huruf kuduaan. Tapi sakabeh panajang aing jeung si Harumi cacan aya nu mampu kena kana anggota badana. Alah. Aduh. Malah kalah ka si Harumi anu dirubuhkeun. Tapi aing jadi beki penasaran. Asa piraku aing teu mampu ngukuran ajen pangasna silang bule. Ketarung mah montong mineng hulang-hulang tepuguh maneh teh sia Bang Balungan. Batu maneh sia Rumbi ku aing geus dirubuhkeun anjir. Jadi ayeuna mah ngan kari maneh sorangan sia Balungan. Kumaha masih kene nguntup? Hah? Masih kene nguntup maneh nuliskeun tarungna sia Balungan? Yah. Si lain montong ngarasa geus unggul sanang bule. Beda ngan kai dewek anu ngalawanan si lain. Kemampuan ilmu silat dewek leuwih ponjol ti si lampegan jeung si Rumbi. Jadi si lain montong kaget sanang bule. Mun sakedeung deui giliran si lain anu bakal dirubuhkeun ku dewek sia. Oh. Jeung atuh bujur di anjir aing mah rupa-rupa pisan keur aya gawean tarung ya mah jeung atuh bujur. Aduh, geus talik deui wae maneh mah ngabangus teh sia Balungan. Pantesan ka aing jadi atuh bujur. Kawasan heueuh we bakal begu ngarubuhkeun aing. Ya. Mun maneh bisa ngarubuhkeun aing, rek deku sujud aing mah. Bari nyembah aing mah ka maneh sia Balungan. Ya, bener aing mah henteu omon-omon. Ngan sabalikna mun maneh nu dirubuhkeun ku aing, awas ya montong mewek sia. Mbah Balungan si Gobang Karoban langsung nangtukeun sikap napikeun ngagunakeun jurus simpenanana. Mangrupa jurus anu arang langka digunakeun mun teu ngayonan lawan anu mibana kemampuan ilmu silat anu hebat. Dina harti lawan anu berat. Mbah Balungan si Gobang Karoban harita ngawangun pasangan dina jurus simpenanana nu disebut jurus Gobang Karoban Jaya Tigasan. Sedengkeun ang boleh harita geus bisa nebak nu jai lawan bakal ngagunakeun jurus anu leuwih hebat. Dina mangsana nuliskeun tarungna harita nang bule nyelang motongkeun heula dahan leutik nyata dahan tatangkalan anu sagede jempol tapi panjangna sasiku. Daun anu aya dina dahana diparol heula. Geus kitu eta dahan tatangkalan teh diacungkeun ku leungeun katuhuna bari nyarita ditujukeun ka Mbah Balungan si Gobang Karoban. Alah deleh euy. Keur ngalawanan senjata Gobang maneh mah aing mah ieu we cukup anjir. Rek kagunakeun ieu we yeuh dahan leutik Balungan. Deuleu yeuh aing mah. Sanajan senjata digunakeun ku aing lain tina besi. Tapi wanieun lah diadu jeung Gobang maneh mah sia Balungan. Anu saukur seukeut mun disabetkeun kana peuyeum mas ya. Hasok ganjang maju sia maneh Balungan. Dewek pasti maju dan ajang lang bule sia. Rasakeun sakurang ajar. Jurus Gobang Karoban Jaya Tigasan. Jorelat cilung Mbah Balungan si Gobang Karoban ngajoelat maju nerajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajang Mbah Balungan leuwih dironjatkeun. Sabetan senjata gobangna jeung leuwih garang arah kana anggota badan lawan.
Nang boleh harita ngimbangan panarajang nu jadi lawan, sabetan gobang lawan di Bandung kudahan letik nu jadikeun senjata. Ku kakuatan tanaga lapisan nang bule eta dahan teh jadi teas teu beda we ti beusi. Dina mangsana bantrok jeung senjata gobang lawan nimulkeun sora anu ngaprentrang. Hiuk sak hiuk tang. Balukar tina bantrok kena senjata. Harita Mbah Balungan ngaranjug atau ngajarijug mundur ka tukang. Tapi gancang Mbah Balungan si gobang karoban mancuhkeun di tangtunganana. Mbah Balungan ngagentak luncat deui nyusut tepos ku panarajang susulan. Pikeun anu kadua kalina panarajangna ditakis deui ku dahan leutik nu dijadikeun senjata kunang bule. Malah meh bareng jeung nakis senjata lawan. Harita dada Mbah Balungan ku panarajang leungeun kencanang bule anu mbubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan. Mbah Balungan geus teu sempat nyingkahan eta panarajang. Senjata lawan di Bandung leungeun kencanang bule ngahantem dada lawan. Disusul ku tajongan kana kakemplong lawan. Wah, kurang ajar setan. Wah. Mbah Balungan si gobang karoban ngagero kaget pinahan kanyeri terus ngabangkieung munur sababaraha karerengkah ka tukang. Tapi kekuatan daya tahan badan Mbah Balungan kawilang hebat. Harita masing-masing bisa ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieung dari deug raneg. Mbah Balungan ngereunkeun sukuna anu ngadalig deug terus mancukeun tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Nang bule mancu dina tangtunganana bari nyengsrikeun anu dilawan. Anu matak maneh tong nganggap enteng kana senjata aing sah Balungan. Kabuktian sah gobang maneh bisa ditakis ku senjata aing. Ya weh, senjata aing mah bisa didadak anjir. Malah kalaka maneh anu kabeunangan ku panajang aingnya. Eta mah bungan maneh sorangan anu balangas ya ah. Jadi weh dada jeung kakemplong dihakan ku panajang aing. Ajan tenan nu pinamanya. Mbah Balungan sugobang karoban ngahulang bari ngomong dina jur hatena. Haram tiada Sinang Bule. Kekuatan talaga lapisan Sinang Bule bener-bener hebat. Kabuktian dahan leutik anu saukur sagede jempol panjang nasasiku jadi bisa kawas besi mampu ngabendung nakis senjata gobang aing. Benar-benar geus tapi karena tahapan ilmu silat tingkat tinggi digunakan ku Sinang Bule. Tapi aing masih kena penasaran. Aing can nganyatakeun eleh. Kalau aku mau oge aing kudu bisa ngungkulan ajen pangarti ilmu silat Sinang Bule. Ningali kana kanyata seperti kieu mah.